jelema teh teu percaya di Mesir banyak wali sugih cenah Abdul Qadir teu percaya tapi ku harus amat sora kawalianana dah cek geuna teh aing dekat ditu hayang nyaho coba beungeut ta kos kumaha jeung ibadahna kos kumaha titip-titipkeun sudager ieu segala perusahaan di Mesir dekat Baghdad berangkat datang ka ditu poe Kemis neuleuh heula nyana barang neuleuh mana imahna teh poe Jumat milu nyana salat Jumat begitu milu salat Jumat di hareup deui hareup ti isuk bae oh beres nungguan Abdul Qadir nyana nyebut Abdul Qadir keneh ya kolotan nyana mana si Abdul Qadir jeung begitu teh datang si Abdul Qadir di sisi nyana kabeneran nyasa nyana ngageter-geter mun nyebut ngaran nyana bari khusu bakal dihasilkeun maksud karena kurang eueuh bae eueuh anu teu nyambung ka Tuhan Syekh Abdul Qadir sadunya di Mesir di Irak di Iran di Baghdad di Turki di Mekah di Madinah Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah teh ieu meureun ieu cenah make jubah hijau make udang-udang luar biasa terus salat tahiyatul masjid beres azan langsung naik mimbar pas Abdul Qadir naik mimbarnya na mules beteung hayang ngisi atuh jawara mah atuh meujeun hayang ngisi ngejang memeh dahar memeh asup ka majlis ngawuduk heula atuh hayang ngisi ge beujeun takos kitu muter beteung ada keluar bae di dinya kotoran ya Allah geus kesang bareotan jana nahanan anu luar biasa geus hese batu ku basa ngisi presiden ge presiden naik Mercy dikawal hayang ngising tetep eureun mas kunaon ngising cek jangan sagede presiden ge hayang ngising eureun bae tetep bae eureun bae sudager ke sahabe eureun bae ieu geus kesangan luar biasa ieu kakarak azan naik mimbar azan eta luar biasa dekat tahan geus kitu ge asakal geus hese biasa eueuh deui jalan jak jana Gusti lamun memang bener ieu Abdul Qadir kutubul aulia wali coba abdi mah pang cagerkeun ieu jadi beuteung mun ieu cager abdi percaya bahwa eta wali sakitu bae abdi mah langsung nyana nundutan reup hees barang hees teh waduh keur aya dina wahangan cai neungeuneuheun aya WC waduh sakena ngisi geunaheun amat ieu di dieu waktu ngising tenang teh tenang ngising segala rupa atuh baju heula digantungkeun sorban dinya digantungkeun kunci digantungkeun di dinya terus cenah ngising naon dina impian teh geus ngising beres mandi geus ngala wudu make baju deui set beres ngala wudu salat Jumat teh hudang deui baseuh awak diri ieu kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah nyana bingung aing ka mana tadi aing ka mana ieu baseuh keneh tas mandi ngala wudu mending mun teu baseuh mah baseuh nyana geus bingung bener wali bener cek nyana wali ka jeung hukum percaya aing nyana wali ya aing ngerti hayang geura-geusan bae salat Jumat ieu tadi aing ngising di mana ieu aing ngising di mana ieu banyak cek nyana mun di negara-negara mana mun di mana-mana aduh beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah Abdul Qadir waduh sopan jasa teh beres hada ditanya ti mana ti terus beres mimitina tah didongengkeun mah mimitina kula teu percaya terus datang ka kitu kejadian oh atuh masalah teh Abdul Qadir teh kula mangan memeh balik teh deuk nanyakeun kula ngising di mana lah teu kudu nyaho teh Abdul Qadir teh mangis bae geura balik bae deuk balik lain teu kudu nyaho kunci tinggal namun kunci teh tinggalin mah kula teu masalah kunci imah jeung toko tinggalin ieu nu jadi masalah ge segala teh kunci gimana teh
oh kunci tinggalin cek Abdul Qadir mohon age sih ka tukangan imah kadinya tuh tah ka tukangan imah coba aya ka tukangan imah aya jalan tot bener percis kos kitu bae kos tidak impian teh ieu cenah di WC ieu kunci masyaallah cokot goyana gitu beja kata Abdul Qadir kemudian dek pamit aya kuncina aya geus didoakeun cek di jelo hate ngeletek bae masyaallah aneh anu luar biasa sedengkeun ti masjid ka reset jauh cekna teh tapi eta sakedeung jasa waktuna sedengkeun dia impian sakitu kebelna masyaallah geus kikituan banyak wali tah mah geus wali jasa cekna wali tah mah geus kutubul aing percaya jasa cekna percaya geus barang dek keluar ceknya namun mandi heula ngeunaheun cenah di dinya aing dekat dinya mandi heula beres mandi moal bebeja deui ka Tuan Abdul Qadir balik keluar kadinya deui eueuh wes cekna di mana eta WC tadi cai nu sakitu geunah ngaheram hejo teh di mana teangan ponyana eueuh babalik bekan eueuh bae aing balik deui tah ulah cekna heran nya ngan hari teu balik deui maning balik ke Mesir bae ke iraha-iraha deui cekeun aing deui ka dieu deui ieu mah heulanan atuh pokona wali bae geus tah mah atuh jana nu pidato di Mesir Masya Abdul Qadir wali cekeun nyana nu ngawali-walikeun atuh ditanggap di Mesir teh emang kumaha kitu kawalian ngising aing di jero masjid teu kanyawan di mamana gitulah ialah nuku urang diantarana salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir karomahna berbagai mankobah ke urang caritakeun hiji-hiji ala kadar ialah nuku urang bakal dihaolan tokoh seorang manusia nu diangkat derajatna jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala mun nyebut ngarannyana teu boga wudu baheula mah pae entah karomah eta mah menta ka gusi-gusi ulah karomah nu eta mah sebab engke di Cikupa teu baroga wudu parae nya nyahoeun ka di Josoka di Cikupa ya Citra bakal bae beres saking ieu mah cabut tah nu eta mah entak aman bae ngan nu ieu mah disetengahkeun nu mun nyebut ngarannyana bari khusu bakal dihasilkeun maksud mantap kurang bae anu teu nyambung ka Tuan Syekh Abdul Qadir sadunya di Mesir di Irak di Iran di Baghdad di Turki di Mekah di Madinah Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah ila ruhi Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mantap ke pelet manjur make eta pelet eta manjur luar biasa tahun hayang manjur teh kos kitu ya ngan lamun aya nu boga wiridan thariqah barican ijazah ulah anu sok maca ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat encan diijazahkeun ulah bae cak ulah sangkilang bagus eta mah perlu ijazah loba jasa nu oleng jelema ngawirid meunang neuleuh doang atau ngadenge teu diijazahkeun akibatna oleng ulah teh mah kudu diijazahkeun heula sebab kula ge baheula pernah dicaram ulah waka dibaca ke mun geus ijazah katarak meunang teu meunang teh larangan berat ya iraha bae di mana bae ka anu boga wiridan eta sangkilang bagus kadengen ngajengeunaheun can diijazahkeun ulah dibaca atawa mun ngadenge anak urang dulur urang ngadenge wiridan eta tanya heula ijazahna di mana lantaran eta mah pedang seukeut mun teu ijazah bahaya sing ade maning maca sholawat bae maning maca sholawat kakula anu laporan di Jakarta di Tangerang oge anu akibatna walah wahweuleuf edan begitu diselidik orang ngawirid eta teu diijazahkeun deui hese jasa kacager itunya ulah tak eta wiridan eta mah maningan milu bae per tahun sakali nyambungkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali anu geus diijazahan mangga
Gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir anu geus masyhur luar biasa karomah. Tuan Syekh Abdul Qadir seorang wali, seorang kutub anu karomahna pohara jasa. Wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syekh Abdul Qadir sebab Tuan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj, rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya cik malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an. Langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna. Naiklah Kangjeng Rasul kana buruk. Bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hadhihi ala raqabatika. Dampal suku kaula nu ieu aya di luhureun pundak anjeun. Entak begitu lahir Tuan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Kurang nih tadina liwat ke kuburan aju pinsan di toel jurig aya tanda. Lima tandana urut dampal Kangjeng. Masya Allah. Mantap begitu kan, begitu Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali. Tuan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah. Dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wawal. Seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan ka. Kalah karomahna numis pohara jasa. Di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter. Lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari urang dokter lain naon lain atuh. Tapi jana mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak.
geus sababaraha tukang urut datang leh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebab nya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang percis biasa ya Allah etalah mementingkan batur orang malain atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu ye itu naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ke Tuhan Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mapangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bogaan nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan jangan doain guys pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab siapa sih ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden ye diliongtin tenden diliongtinna nya geus ieu syarat ulah dipiceun nya muhun tuan alhamdulillah segala setelah diberenya sabara nama anak mah ngan da balik we ka ieu
langsung balik ka imahnya na biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahi bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsung deui orokna lalaki nya kasep luar biasa wah urus cek Tuhan Syekh urus minang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetap jana ge bunga alhamdulillah cakna bu pahara jasa ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuhan se aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetap encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian ceknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah terus lain doa Tuhan Syekh langsung aditakeun leng nyana ieu pinsan begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana sakieu tas di akhirat ambu jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pisan beneran monar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakila coba bae tingali tama mayit saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak cakna kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawaliong ti neng iji mati tuan sete ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat bebeja nyana terus dibawa ka tuan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuhan Syekh tak kungsi noler-noler
tak ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo sekuan se pamenta ku pohara sia mah tuan saya langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua ka wali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar etanya nangahaneng lagi Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani di pohara aja saya ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung itu bapak hari itu mau ke situ pak itu kudu maksa tuh sih asal boga BP nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing dijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Tuan si karomana poharamat lamun daek keulah karomah imun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun nya boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja cekernya waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah boga eta mah wah kan tetangga urang mah pan bo dimarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah
ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga mantap ulah cok cicing di handapeun kipas dam. Aduh. Tapi surga yang loba jasa. Masya Allah. Karomah. Tekarasa tak karomah teh kos itu. Nah ya orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dia bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian tuh di Burma anu araya tarikot di dunia bagus pugu di Irak kemudian tuh ayeuna mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara guys lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia entak turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga itu bisa sebab jana menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis guna iyalah karomah Tuhan geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir kemudian boga anak parawan gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya teh embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah mung nya na diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah ditanaga awewe dibekem langsung ku nyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna keneh ti bekem keneh ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artinya encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh maksudnya geus lempeng jasa gitu tinggal nembakeun doang Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah Tuan teh boga wali Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal ku jana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger bae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada deuk ngagoleh teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah
cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang. Nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa. Lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya. Datanglah ke Baghdad pas ke pengajian. Begitu ke pengajiannya na datang mawa bakiak disambut ku tuan Syekh. Dia teh cenah bakiak nu kula ka dieu tadi. Waktu jamaah ribuan karita kaget. Keke ieu datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina. Nah eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu. Nah ieu tanda bukti ieu bakiakna. Masya Allah. Iyalah Tuhan sementak kamari waktu ke perang Irak Amerika dibom terus. Tama bom nyinghai dan nyingsai. Nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir. Aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh, makamna utuh, pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya. Aman tenang di jero mah eta bom luhu wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena. Ditelitilah ku para pilot, ku para tentara Amerika, akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam. Kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema. Urang mah keur molotot ge. Malah urang kabawa ka ditu. Sia aya orkes, sia ulah sok nonton we goblok sia. Ye, ulah haram sia, maji deh kamu naik nela anak kalau kan itu juga naik di situ. Di mana? Di itu di orkes tolol tak budak tak bebeja deh kain. Maju, di itu nak kebal, ditolol tak haji. Dakwah sih kos gitu. Bebeja dengan anak koreknya dengan birit biduan. Teh hese dakwah. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir, masya Allah. Karomahna nu pohara jas. Eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula eta engke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir saha jelema anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat. Liwat doang. Saya kan pada minggu orang dekin majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres. Sia kudu aing liwat doang dititah ge asal ka aku murid we geus beres. Ya Allah ya Rabb ieu karomahna pohara jasa. Ya Allah jelema maot begitu maot kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka. Bapana ngojai di neraka udang tias anakna langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka. Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kula henteu pernah nya nama. Pernah wau henteu nya nama. Nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Orangnya saya tuh. Ampura bapak kula madu geus teh nyaon naon atuh pates ka neraka ge jantuan Syekh. Tapi tetep banyak Nulu di neraka ku nyeri jasanya na digodok ancul-anculan tanuh nu panas abdi betuasa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat ngudag ontak langsung tunggu ada lah
langsung nya salat gitu salat asup kana alam gaibna menta ka Gusti Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tah nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti. Cak Gusti pantama lain murid kiranya jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wauh teu ira jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudak kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teh kos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus saya di sisi neraka gerge alhamdulillah bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh atuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya je atuh jor bae sia-sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah dia geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab geus jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kaset nya pikarespeun manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ke mana bahwa anak-anak ti kelebo pihak geus bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi jatuh geus baot papan kumaha cenah geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos kituan teh sarua kos di urang nasiban nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuan Syekh nu barodo pinter mah masa atuh kikituanan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia hayang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pamentakeun aya geus geura balik bae atuh ka ditu geus aya di mah aya geura balik nyana ka ieu mah bang di deuleu jecan aya nyana nungguan balik deui ka Tuhan Syekh Tuhan can aya jagenna di mana can aya encan peureum Tuhan Syekh geus geura ka ditu balik aya ge datang ka imah eueuh keneh mah datang deui Tuhan besok halalaga abdi atuh ayeuna kaya aya ieu eueuh atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa atuh itu ayeuna bisa sih aya itu bisa tuh geus teu bisa karana cenah aya geus geura balik ulah segala laga ye hati lu ieu mah moal teh bahasa teh geura ka ditu geura balik lah di jalan teu percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah hei saya hirup gue lagi teka arti gue lagi jadi hirup deh gue dia Masya Allah ditangkep kumana luar biasa asa ngimpinya bebeja ka Tuhan Syekh kumaha aya geus aya mah geus balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui
abdi mah hayangnya geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal tuan saya ngajungkel ka Gusti Allah hartina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuk denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna kan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jokin ya entita kuki uci cenah aiga tempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ke Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang beres jaloba jasa karomah Tuhan Abdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakeun kitu sakumaha mistina ya bejakeun turun malaikat tak naon malaikat di alam itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya lain kos gitu siapa ngabayangkeun ke kos gitu lain ima di alam itu ya alam zahir asup urang ka alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masarwiti eta gaib-gaib doon mah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal ka harti ku urang urang mah ka hartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan harin teh ku sia ka harti jata mah aing pagawean aing cenah kos kitu atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan eta datang atuh jelema mah di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon ai hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat kos kiamat sih salat sia keur di hadapan ku aing hate sia ka mana eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar trek bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendakan Tuhan Abdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ge di aing di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener
Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Duit kanu ngoran, duit kanu kolot ya cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah ya. Agihan ku malaikat di alam itu si gade. Ulah cara tadi sasalaman pelukan, waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Nya nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jempan malaikat mah lain lalaki, lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar, teu beuki nginum. Malaikat mah tara jima, tara sare. Malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat. Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih. Aduh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah. Lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna itu Abdul Qadir mah biasa cara urang. Nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid, di imah, di jalan. Leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir. Iraha bae malaikat diinstruksikeun datang. Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu. Jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae, keur kumaha bae. Bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang, aya urang dinya kadeu. Dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain ditata di bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden mal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu ari atuh Abdullah bin Umar mah atuh matana mata itu mata malaikat atuh kadul ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah pulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas diatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo apa duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituana eta wali geus gaja doa kos kitu ya do atuh badak naon Gusti teh kudu make malaikat atuh langsung bae sih dijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan garituna kun fayakun kok bisa kos kitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula neuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat dan mantak urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamel bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting
Sittati ayamin summa stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa teh Gusti Allah. Kun jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril. Tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil. Dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti, abdi sogol ka Gusti Sultan Abdul Qadir. Ieu abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura, tetep ngalaga hampuran Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga. Karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditongton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu. Ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan musapan dampal leungeun Tuan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuan Syekh indit deui kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cek hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk waingan jutaan lauk coba teu eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makan lauk mantep jasa yeuh urang mah geus mantap birak lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging demandak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embe tah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang tadi maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuan Syekh hampura sebab naon mantap maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naik maung nya nama teu kadengekeun naik maung nu mantap eueuhna naonan Tuan Syekh mah lah sebab aing deuk didatangan kos kumaha sih tah Tuan Syekh yeuh barang datang kalinya turun kek pae ceriknya cek Tuan Syekh teh deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasobogan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula baupan balikna jauh hirupkeun deui hirupkeun deui tawadukeun hate katarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun deula maung geus kieu atuh ulah kitu cenah maung ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu maung bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana oh, Masya Allah, Buyut Badzur, naik maung Syekh Asnawi, naik maung Syekh Maghribi, naik maung para wali, naik maung. Masya Allah, ayo orang boro-boro naik maung, naikkan pemajikan, marah bapak pemajikan. Boro-boro maung, pemajikan kita jangkrem. Pemajikan sekurang itu siap maung beren dia. Aduh, ya Allah, ya Allah. Aduh, tidak tunduk ke pemajikan.
Aya nu aneh dina taun ieu urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan nyana terus-terusan kadulurna antarkan saya ke Cilongok, antarkan saya ke Cilongok. Dulurna bingung, Cilongok itu mana? Padang kan ieu mah. Antarkan saya ke Cilongok. Lantaran seperti kesurupan, saudarana langsung nelpon ke Jakarta. Di mana itu Cilongok? Cilongok itu kalau enggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang. Ada itu Cilongok. Coba diceklah ka dieu aya. Nah ieu terus-terusan ti Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupan anak. Lantaran teu katahan di bawah lah ka dieu ka Cilongok. Kula mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan di dinya. Masih keneh seperti jelema kesurupan tapi lila-lila trek cager. Begitu cager saya aya dari Cilongok ya. Iya. Masya Allah, memang mau ada apa ini? Dibejakan mau ada haul. Haul siapa? Haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Langsung nyana cerik, berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir. Sebab saya tidak tahu Cilongok, tapi saya kesurupan cak nyana. Tapi kesurupan, tapi kemarin diharap asana kesurupan kabeh meureun. Ya beda kadeleuna, bangun harengesan jasa. Sebab ieu kebo 19 di jam 7 beak. Lamun lain kesurupan naon? Masya Allah. Di Padang datang ke dia, di Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo orang dia nama sekitar Tangerang. Ndek naon lamun ditanya, hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tanu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah. Urang teh enggeus maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ke orang dicek kesaksian orang. Lamun orang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu nu kos kitu. Ketika orang nyaritakeun sia pangeran sia saha Allah, di mana ayana nyaho teuing aju sia teh cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tak ieu jelema nu kos kieu pinarakaeun atau aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranna patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musyahad fi nafsil musyahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian. Ketika orang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedangkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh daek modar eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopiahna mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya nah. Tuh, da si ade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulan siap tukang naon di dunia?" Magahan ngaji. Pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah babari baik aing diteangan ka di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka surga. Habib Rozak, milu. Masya Allah. Iyalah syahadat. Lamun urang can kabayang eta ngaji
teu kudu ka Cilongok kajina, di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana ta ajian. Tad sini. Kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Ustaz belum tah. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tah Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampai ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok kuari di urang kumisna sok badak kieu teu puasa. Sabalikna Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok keneh komo awewe mah irha lempeng na meureun tah iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi Masya Allah cak mana aja deh kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal pasti tanya budak mau naon sia mawa duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu wow teu percayaan aya deui begal nu hiji deui budak mau naon sia mawa duit sabar duit 40 dinar lah kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narengteng bae heueuh puguh aing nanya puguh bebeja ke kepalana dibawalah ke kepalana saya siang ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna tah cek coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib caknya ada juga uang buat saya can kataekan kok mau Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa Ji Samsu caknya musuh Amin Rais ya Masya Allah. Nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kona langtang ieu henteu ngabohong ditanya Aisyah ieu bisa bebeja kieu aing mah can nyorang bebeja setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terangan amat ieu meunang pituah ti emak kumaha cak emas sia cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarua jeung maing tah eta mah urang Cikupan kos kitu aju kuari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok tipina boga emat teh tah deuleu emas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunanan aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana cekeuna garong si milu milu cekeuna kula milu masantren atuh teu naon sok heula maca syahadat teh lah di syahadatan di dinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadirna umur 12 tahun geus ngabeat eta naon begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad
didabas titah ti heula lantarannya nama titah tapa ku Syekh ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam eta nu 100 teh ya begal jadi wali kabeh. Aing mah bebarita jadi walinya. Ya camat nuturkeun aing teu jadi wali. Kadanan jadi wali jadi santri atuh. Bupati wau jeung aing teu jadi santri. Kok mau gubernur mah. Ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula. Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci. Ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu. Bingung aing mah. Luhuran mananya presiden jeung RT-nya. Coba mun presiden ka sorga ai RT ka neraka aja kumaha coba ayo. Ya Allah, hanas RT teh digaji, hanas ka neraka rugi 14 tah kos. Tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh. Lantarannya ngabangun masjid ya hasil RT ya. Mentak luar biasa teh, gara paraes ya teh. Ka sorga kajen gua kumaha ge. Cak RT ulah atuh. Geus atuh nu kolot bae ti heula atuh nya. Kabeneran nu pangkolotna Habib Bro. Insyaallah. Iyalah syahadah. Nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua. Aya syahadah muayyanah. Sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nuka gambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana ka babau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe atuh. Taku sakitu ge geus alhamdulillah kan muayyanah. Tidinya terus Syekh Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam, ceng cicing di dieu nya. Lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana, mohon mangga wiridna naon abdi? Wiridna la ilaha illallah. Sakitu we. Sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipraktekkeun. Setahun sekali datang ke Indit, setahun sekali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Cek Kangjeng Nabi Khadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad. Jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah. Ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Mentak kamari ge aya nu nyekelan tasbih bede jasa. Kukula ditanya, Aisyah orang mana? Orang pondok cek yang nanti. Guru sia saha ieu nas bebe? Hidir. Hidir mana? Tukang lauk. Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di antarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuting. Terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa. Jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun saha ngaran Abdul Qadir. Kula keur neangan anjeun. Ai kitu anjeun ti mana? Ti kampung maneh ieu teh katitipan ku emak titah mere duit ieu. Nya kitu nya. Kumaha kaayaan di ditu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu duit mah embung cekna. Bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit. Geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak. Percis kos urang Cilongok. Mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah. Jauh amat jeung Syekh Abdul Qadir. Dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan titah ngajual sawah. Cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijualan. Tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka. Itulah bersyariat syahadatna naik wari syahadatna syahadat hakikat syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang mah. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas.
mata batin mah caang, mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeulean. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung sanajan keur ngaji kuari kadedeulekeun bae biwirna jeung hunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung. Eta keur carita totololan. Kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan, thariqat adalah tathhirul qalbi, hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih jadi isuk ge bakal modar. Jeung menteri atuh naonan babarengan jeung menteri. Jeung gubernur teu hayang. Dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit. Sugan atuh ku camat, komo ku camat. Mere ge tilok. Ka batur ka kula mah osok. Ja coba di nu beunghar atuh ja bakal paeh nu beunghar. Kamana tuh kanu maha bako kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya nama cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir kulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame, teh nya mah kitu anjeun. Aya HP. Geus make 3G HP-na. Habib bapak tuh bawanya. Geus zaman satelit ku ieu mah Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami. Tingali di Jakarta. Tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Beusi hayang nu dempok, nu denok di dinya aya. Habib aya ngadoa zawini denokan zanidi denokan. Atuh teu kudu jauh-jauh ka nelayan bae Bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan hai Abdul Qadir ayo keluar. Yuk urang ulin rekreasi. Modal aya di aing. Hayang dahar di mana restoran mana, hayang minum di restoran mana. Hayang happy di naik klub mana, hayang di hotel mana, hayu ieu teh ciptaan Allah, hayu urang nikmati. Cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho maningan sia hiu ka aing, hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung kholikna. Aisyah ngajakan ke pantai, ngajakan ke hotel, ngajakan ke neklub dan lain sebagainya. Hanya kamu place tama kos kitu mah. Lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah. Ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah. Nu nyieun gunung nyieun langit. Anu nyieun dunia babarengan jeung aing siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek dan cantik aing mah jeung nu nyieun pantai nu nyieun gunung nu nyieun langit jeung bumi dunia jadi sorga di aing mah mun teu percaya yuk ka kamar aing diajak eta teh budak coba mana coba keindahan di kamar diasupkeun ka kamar manyan kos ge indah teu kahartieun. Nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah. Kunaon sia hiji delintu indah cara di pondok mah. Kan bisa jadi indah gitu masak biasa bae dipasak. Ieu bolon beureun. Teu nyahoeun keindahan pondok pasantren nikmat luar biasa. Eta si kiaina kok betah amat sih. Sakadar ti imah ka majelis ka masjid ti imah ka majelis ka masjid kadang-kadang lah embung ya jeung santri ge hayang di jero imah bae kok indah amat pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoeun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan semua seuri ya memeh hakikat pamajikan heula atuh nah ieulah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho
anak ge teu nyaho, pamajikanna ge teu nyaho, babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cek Imam Syarih Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula. Lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Razak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok di Tanjung Priuk teh nu cetrek. Paranti naon eta? Eta paranti ngitungan karung Haji Pendi. Itu lain tasbih tah kos kitu. Aya maunatan geus kitu. Ulah diganti, Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek itu. Enggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, enggak sembarangan. Mentok Habib loba nu ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa. Ketika geus datang bah nikmatna. Neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor, nu ka pasar, anu berbagai cara ka mana. Seri baik lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar. Hanya ingin menyampaikan wahai umat, hati-hatilah. Anu tahapanana baru syariat, yuk urang laksanakeun syariat. Ketika geus sedang ibadah teh harus bertorikoh, carilah guru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika geus menemukan satu keindahan ladzat, maka simpanlah baik-baik. Sebab nyaritakeun ku kumaha geus sulit ieu mah rasa. Malam yaduk lam yadri. Orang yang tidak merasakan tidak akan tahu. Yang tahu hanya orang yang merasakan saja. Maka aya hiji metode. Lain hiji bae, lain Qadiriyah bae, lain Naqsabandiyah. Itu mah dipadukeun Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Aya Ghazaliyah, aya Utsmaniyah, kemudian aya Husainiyah, aya Satoriyah dan lain sebagainya. Ulah Qadiriyah wan Naqsabandiyah nu sok kukula dicaritakeun ye zikir hiji zikirna Satoriyah 11 bae. Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah, diasupkeun ka kantong jasna, ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanana. Beres cik Syekh Syarif Hidayatullah, hai Hasan balik ka ditu ka Banten. Naik naon? Hiber sia. Make kumaha tuh? Pan geus dibere zikir 9 hiber. Dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah. 9 kali teng hiber ka Banten ti Mekah hiber. Mata geus, ieu mah balik teu kudu marawa mobil. Kabehan perem zikir kabeh. Coba haju dedengkean kieu. Cak babaturan udak edan anyar ber. Iyalah zikir. Masya Allah. Maka ketika geus garopea batin, urang kuarima zohir nu dibersihan teh. Ketika orang bertorikoh batin sesuai jeung aturan-aturanna, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalam. Satu-satunya latifah ada ketentuan-ketentuan sampai di mana orang tersebut bersuluk ngabersihan batin. Maka diatur zikir teh, aya zikir hasanah. Cukup bae maca sholawat nuti Kangjeng Nabi, manta salat istighfar 3 kali, la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirni minan nar anta salam. Terus kitu tasbih 33 atau 11. Eta zikir hasanah, maca sholawat biasa. Kedua zikir darajah. Zikir darajah aya 2. Zikir darajah kitu tabarruk, aya zikir darajah suluk. Zikir darajah suluk ba sulit pimurideunana. Itulah orang-orang tertentu anu suluk mah ti leuletik keneh geus bisa boga kaanehan-kaanehan. Maaf, lain terlalu mengagungkan Gus Dur. Sejak kecil Gus Dur itu sudah khori.
geus eueuh nyana biasana diuk di dieu ku urangnya jeung urang Gus Dur bareng jeung urang ku ari aya Habib Salim Habib Rozak setengah Gus Dur Habib Rozak tah dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan baheula di urang Kiai Nawawi Tanara tileleuti keneh geus boga kaanehan ketika umur 7 tahun nyana mimpi begitu mimpi di dalam mimpina haus begitu haus nginum seluruh cai nu aya tetep dahaga ka sumur dikenyot diinum tetep dahaga kemudian nyana lompat ka laut laut diserotet beak cai laut masih keneh dahaga dalam mimpi hudang gegeraan lompat ka bapana bah kula keur peuting ngimpi naon ngimpi di jero ngimpi teh dahaga luar biasa lompat ke sumur cai sumur beak tetap dahaga ka empang cai empang diinum tetap dahaga seluruh cai diinum lompat kula ka laut di lautnya beak tetap dahaga becak Umar caki Umar ceng ulah bebeja kasasahannya ceng aceng bakalna ieu menjadi jelema anu hese ngomongkeunana lantaran cai adalah merupakan rahmat ilmu jeung fadl Allah ternyata luar biasa. Di Indonesia iya kitab Syekh Nawawi hampir di seluruh pesantren baik pesantren salaf maupun pesantren modern adalah ngaji ke kitab-kitab Syekh Nawawi kitu keneh Syekh Asnawi etalah orang-orang anu tertentu pilihan Allah nah aya deui zikir darajah tabarruk puguh silsilahna bertabarruk nuturkeun zikir sesuai jeung aturanana tawadu ka Gusti Allah ieu mah lumayan asal geus masantrenna 15 tahun 20 tahun mun teu kaburu nyana teh kitu haju nyeunan proposal mun teu kaburu haju pidato mun teu kaburu mah jeung cilaba pidato moal dibere tarekat moal kajian kuku bang sebab kana duit bae pikiranana asal diondang ngariung bae dibuleudan ngariung di bulan nu ieu mah ulah sak nyana teh merena leutik nu ieu mah ieu tah teu mah tukang pidato mah kajeun teuing kuku bahage bohong torekatna kecuali nu geus bisa eueuh masalah sebab naon diusahakeun meninggalkeun dunia ulah resep kana dunia boga mah urusan Allah tapi ulah resep nu mantak disebut usul datang ai datang mah berarti aya berangkat ai berangkat mah urang ti dieu ka Bandung ninggalkeun Tangerang menuju Bandung wusul ilallah meninggalkan dunia menuju Allah subhanahu wa ta'ala baheula sekitar tahun 350-an aya hiji waliun min auliyaillah ngaranna Abdullah Ad-Dagistani tenar saat eta kapanggih jeung rajana ngaranna Raja Yahya maka pakaian kerajaan di luhur kuda kabeneran aya penasehat raja tuan raja kulan iyalah besok disebut-sebut di mana-mana Kiai Abdullah Ad-Dagistani waliun min auliyaillah oh kula erek sasalaman heula mangga sasalaman biasa bae masalah sasalaman ngenalkeun kula raja alhamdulillah cek Kiai Abdullah teh aya naon tuan raja sugan besi aya nu rek ditanyakeun lamun eueuh nu ditanyakeun kula mah rek berangkat deui moal kebel-kebel ngomong jeung raja mah oh aya nu ditanyakeun cenah naon kula make pakaian bagus kieu ye cek nya teh kira-kira lamun dipake salat sah apa henteu cek Kiai Abdullah Zazaria teu kudu ditanyakeun atuh geus kitu mah pan atuh maneh nu make ko nanyakeun berarti maneh bodoh ka diri maneh baju maneh nu make maneh tapi nanyakeun sah jeung henteu ka kula tolol ta raja sial cak raja nolol-nolol ka aing wali mah kos kitu wali mah kos gitu atuh maneh nu make baju kerajaan maneh anu menikmati senyawa henteu jeung awak kok nanya sah jeung henteu na ka kula henteu ieu mah pandangan kiai bae sah apa henteu cak kula mah maneh mah percis anjing raja kaget hah percis anjing ieu mah tuan raja mah emang kunaon kitu anjing teh ya mughlazoh daharna ge barang daharna bangke ketika kiih eta anjing teh ieu sukuna nu tukang diangkat actionna luar biasa anjing ketika ditanya anjing sia eta kiih eta suku kunaon diangkat oh cek nya teh lamun teu diangkat awer-aweran kan najis percis tuan raja teh ti seluruh awak datang ka bagea pakaianana ieu adalah najis kabeh sebab duit rakyat kabeh najis teh mun kukula dicekel baju raja diperet ieu teh bakal jadi getih kukula
percis kos anjing aing nanyakeun sah tah henteu tah mah anjing nu kos kitu mah cek tuan raja ieu kakarak manggih aing mah kiai model kos kieu geus aing mah cenah nuturkeun bae nuturkeun ka imahna teu meunang cek Ki Abdullah ulah nuturkeun kula nu najis ngahijina jeung nu najis deui anu suci ngahiji jeung nu suci deui nu matak datang ka kuari nu najis ba babarengan jeung nu najis deui bae coba ge amati ku urang sok teu jelema lamun rada bener saeutik ngaku ka kiai lamun teu bener ngakuna ka ditu ka jawara kitu bae salilana najis lantaran di jero hatena tah barang datang ka imah Ki Abdullah dek naon maneh raja kula mah hayang diaku murid lamun hayang diaku murid tungguan 3 poe lamun didinya 3 poe teu balik jadi murid 3 poe nyana teu dibere dahar teu dibere nginum cak raja bo aing di imah mah hayang nginumna naon ge aya ieu mah di imah kiai pelit jasa tak kiai gitulah kiai mah ngadidik raja teh geus 3 poe kakarak ieu ieu raja beneran berarti buka baju dibuka baju kabeh buka atuh kula sataranjang oh masalah sataranjang jadi gantian dibere baju nutuan raja nu kiai bejore cak raja awak aing teu senyawa ieu jeung baju nang di kiai piceun najis teh duit rakyat piceun dipakaian samping ti raja baju ti raja beres tawajuhan ku Kiai Abdullah cicing di masjid ulah robah itikaf selama 40 poe 40 detik didinya lah dibawakeun ku tuan raja ku santri na ku kiai dengan cepat 3 bulan 100 hari berarti beda perasaan oh cek tuan raja oreganan ngeunaheun jadi kieu hirup dibandingkeun jeung jadi pamarentah riweuh jadi pamarentah mah orenganan di demo ku jelema teu eureun-eureun kiai mah jauh nu ngademo aya lain kieu proposal mah deuk saha nu ngademo atuh ka kiai deuk ngademo naon atuh nah ieulah kenikmatan ternyata didinya ge geus kabayang ku urang hirupna kiai mah kumaha kiai bae Habib ge hirupna kumaha Habib bae nyana mah neuk HS bae ge sabodo teuing ngaroko bae kadang-kadang teu salat oh masalah geus kumaha nyana bae merdeka hirup nah ieulah neangan kemerdekaan hati-hati teangan ilmuna untuk menuju merdeka hartina merdeka meninggalkan dunia menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala ala kadar sentilan-sentilan tisim kuring jelema-jelema nu deukeut ka Allah mah memang kos kitu leh tipe-tipe dah beda-beda nu di pemerintahan seperti wali-wali sanga kemudian nu di pemerintahan seperti raja-raja termasuk Raja Harun Ar-Rasyid mudah-mudahan bae di pemerintahan urang kuari ge ti mimiti presiden datang ka RT sugan bae anu diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala ulah kikian bae ieu nagara teh ieu tapi mun diamati ku kula boro-boro pemerintah kiai ge ulah diangkat jadi wali atau komo pemerintah mantak sepi tina wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala urang hanya tabaruk kungkul mudah-mudahan dengan kumpulna urang di dieu kabehan ieu diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang kemudian diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul haji diaku urang teh murid-murid guru-guru urang nu jadi ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala gambaran syahadat adalah syahadat tina muayyanah datang ka mukasyafah ketika syahadat geus jadi mukasyafah maka lepas tina segala rupa dakwah ka mana bae ge sesuai jeung slogan wali sanga eta bersloganana berdakwah ka mana bae oge dengan memakai kalimusodo senjatane kalimusodo senjata wali sanga adalah dua kalimah syahadat seakan-akan kamana ge dibabaku syahadat hayang hiber hayang lumpat hayang kamana hanya sekedar syahadat digdoyo tampo aji-aji iyalah slogan-slogan wali-wali sanga loba-loba kene hartina dek dikukubahakeun ge sabodo teh dicaci dimaki diciduhan dianiaya awak datang ka akhlakna batinna kabeh diomong-omong eueuh masalah tempo aji-aji itu penting mah dakwah menuju ilahi dakwah menuju Allah dirina didatangkeun heula ka Allah lantaran dek ngajak ka Allah supaya wauh heula jeung Allah ulah waka ngajak ka Allah atuh lamun dirina encan wauh jeung Allah ulah waka wani ngembangkeun la ilaha illallah lamun encan menemukan sesuatu di dalam batinna
ulah waka ngembangkeun thariqah lamun encan menemukan lazat di jerona, ulah waka ngembangkeun padahal la ilaha illallah eta kudu dikembangkeun, tapi kekembangkeun secara khusus mah teu meunang bakal sasar lamun jelema can wusul ka Allah alias mursyid. Geus anu geus beat cukup jang dirina bae geh dicek heula bener atawa henteu na. Lamun urang encan pakelah zikir nu biasa bae la ilaha illallah, ngariung baca la ilaha illallah, mun cau ambonna gede maca la ilaha illallah loba, mun cau ambonna leutik maca la ilaha illallah na saya tik tuh nyawan pan. Eta bae urang la ilaha illallah minimal setelah salat baca talqinu zikri 3 kali la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saha jelema nu tungtung ucapan la ilaha illallah asup ka surga. Mudah-mudahan urang kabehan jaga di akhirat dikasorgakeun ku Gusti Allah bareng ma'as syuhada wa sholihin ma'waliin min auliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.